sepenting masa salat bae mun aya anak urang gitu bah kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu nggak sepenting salat bae deuk khusus deuk henteu ayo salat teh pokona iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina. Nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna. Kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah kuari pengamalan anak wa amilus lihati enteng iman ke Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga alhamdulillahirabbil urang berarti kan saha deui atuh coba urang lamun ditanya iman ka Allah iman kajeun diseret ge urang mendek iman bae ka Gusti Allah tembak cenah sia paehan aing iman bae ka Gusti Allah berarti kan bener iman sia ka Kangjeng Rasul gitu iman jasa aing muludan mual tahun aku sadus bae. Wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kanjeng Nabi. Tah. Ngamalkeun amal saleh. Dole di masjid saha nu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal saleh, salat puasa. Ramadan yang teh kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Mun haji kajeun sugi adag-adagan sakali aing mah geus. Zakat atuh aing makan zakat. Heuh deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kanjeng Rasulullah nah ieu lah ulaika ashabul jannah. Surga. Geus murah jasa surga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah henteu agungan kene cincin digosokan bae cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajeun teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus aya 4 eta salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha tadi neuk ngaji aing salat subuh heula ajo niatna qada berarti bener kan na ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan lah ngaji kita salat subuh lah sholli fardhu subuh rakaatain qobon Allah itu kan bener berarti kan bener surga eta sanajan kabeuragan teu salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan Allah padahal jam 7 eta salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qobo nginganan atuh haju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut doang seutik oh masalah
mungkin masih salat enggak salat zuhur sabaraha rakaat 3 ieu budak kudu servis ye 3 ke asar saya salat enggak salat asar sabaraha rakaat 2 wah ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti ieu bener tepat zuhur 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilus solihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung tega beratkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya narek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat da kos kitu salipat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum Esya geus ayo salat sabarakat 4 pan cepet amat jumping-jumpingkeun geus ku aing sakumaha trial budak tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ge kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah mah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa salat bae mun aya anak urang teh bah kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu geus penting salat bae deuk khusus deuk henteu ayo salat teh pokona mah nya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nukallifu nafsan illa usaha poe eta bapa bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal moal kabeuli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng sudah hese Masya Allah karim pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga ye hampang jasa ya we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan
tahun beren lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun saneng-enengna di sorga. Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim ihtiis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bongan nyana teh iman ka Allah bongan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad teh asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kangjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal be pokona mah geus tanpa aya kesulitan-kesulitan kahesean-kahesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nyana teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya husu emang husu babari ustad ge teu bisa husu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha nu bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa husu lantaran husu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena husu geus bisa ngaharepkeun niheulakeun ruh daripada awak tepat ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur hese aing dikhusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar geus bisa teman teh Allahumma agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya saya ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeuketan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya wa edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanna kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tiketa geser saya tik harga anak duh sekilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini namun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allah
akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sepatu jelema nama di luhur sajadah sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwak lagi eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok kitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atuh aing mah bisa nasa kitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa mang aing mah kos kitu deh kuadet penting bae salat belah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan aing mah geus ngajak aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajen aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat ka bejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emang nah Gusti pelit dan henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah ka jadi ka sorga ieu aing saking teh khusus salat ieu cek cenah aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge jadi kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa husu tetep bae. Saya bae tah husu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aya nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratang kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho? Masyaallah jaheut teu nyaho cenah kahuruan. Salat kahuruan nyana teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh husu ngaranna teh salat kos kitu tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh mata laporan ka Allah tah lengkap
ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di sorga beda-beda engke mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kamurnian kajernihan kolbu ahli-ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon aya Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun biasa sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cirikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana ieu memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut ceurik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah
pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah deuk mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku dibere na komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledeh bae eta urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu besi anu dipikiran tah ieu teh eta aya nanaon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah panggil ku sahabat nu saja iya Ali katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu hayang kula jadi budak deui sanggeusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek yeuna teh hayang paehkeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus henteu da ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusu wala tadrib biha wujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibae lah mendingan nu aja jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan eta bae geus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahonna naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceulik urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saya aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bawa nu geulis bacan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahirna gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang liticahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh pan turunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah
sedangkan cak Kangjeng Nabi dek nikah mah tah par bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aja karena itu di agama aja kacapitan lain deh itu di dele batin Masya Allah orang kawin lillahi ta'ala tenele gelis na tenele kaya na tenele tapi nele agama na borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV itu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran baik, maca sholawat baik. Dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun teu nonton TV cicing. Pan aneh. Coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing. Sial jasa tah budak. Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun. Masya Allah bahagia aya naonna dia budak. Mulai gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapak nanarik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cak abahna budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah tibaheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizatidin ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nabal la nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat orang di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat dia teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bagaimana teh khusyuk irahu su aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayaan pokona ngan aing mah protes bae ka Allah mun teu ka surga emang kunaon apan aing ngaji di Cilongot la nu kalipun nafsan illa wusa dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wah bae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah
barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa. Cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana aca. Kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutan wani henteu coba ka kasur hayo. Moal wani ke heula kakak deuk kukum baheula kan kitu kajen kukum age. Henteu ieu mah kadi kalolotor tu teu geurang boh bararau kieu ke. Kakak dek bebersih heula, dek mandi pakai sabun, ke pakai sesengitan, karena kadinya moal kebal, moal. Atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge. Ieu ge sarua Allahnya diekeun sorga. Barang urang datang ka ditu hayeuh geura arasup ka sorga. Sedengkeun urang ge karasa di dieu. Odoh, judi aya di aing, mabok aya di aing, korupsi aya di aing. Nyana ge mit heula ka malaikat-malaikat moal ka sorga. Kunaon? Dek dibersihan heula ku kula ieu. Mangkaning dek dibelem. Nyana sadar sorangan. Henteu cak malaikat ka sorga we. Teu pantes atuh. Nya ka sorga dadabud kieu cak nya. Tetep dek dibelem bae make seuneu jahanam. Jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana. Percis kos urang matas di sawah, pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh. Urang geus deuleu bener kutang geus nyengret. Sempak geus adi juru. Bae geus make naon? Heula cek badi heula. Teu wanieun nyana. Teu wanieun. Aing aduh. Lamun nyana kadinya bae berarti blon. Lamun bener sadar tetep mandi heula. Ieu ge sarua. Geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabud ku dosa. Sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula. Cak malaikat teu kudu geus ka sorga embong isin aing di ditu nang ke. Bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak yen teh. Ke aing mah mandi heula. Jadi mandi sorangan nya. Ngabersihan sorangan, mata urut neuleuan si embah dikecerokan ku nya. Malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan. Manta kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan. Bener teu? Aya jelema ngurus. Atuh emang ku sorangan. Bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan. Jasanajan SBY nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku tuh ya kelek aduh sorangan nyana bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas adieu kurang panas asana ieu mah cenah ieu ngabersihan sorangan ya Allah lantaran deuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau. Ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae? Ente teu kapanggih-panggih. Wah. Salah ngomong tuh budak. Waduh. Anak teu kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya rangkula. Ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ye ente alhamdulillah kana raka heula teh. Sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang. Panas, batu lain panas-panas deui. Geheng aing di neraka. Tapi pan itu dibersihan mana aing teu pantes ka sorga. Oh nya, sia langsung pengen teu jaket. Dongeng tanya di sorga teh beres kan. Tuh si anu karak datang tuh, woi dadah ka dieu. Sia teh ka neraka aing rada kebal jadi nerakana. Emang kunaon gitu. Aduh aing geus hese nyaritakeunana cekna. Aing tukang ngoyag-ngoyag si Mbak cekna. Ka sarorga kabeh geus tah. Go aing nu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta teh mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul di kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fi dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas ya ku aing.
tungguan sia motor naon sia kuring disusul sia kuing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh teu tihla bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok tuh budak awas sia kuing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia kuing susul sia kuing ngunek-ngunek ngaranna urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing moal diberes senyum-senyum acan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya panyakit-panyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa elmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas ya ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu tolol eta si Mang eta ai batur diondang ai aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak geura sia ku aing ancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman takos kitu panyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek panyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah ngunek-ngunek syirik dengki pidik teh aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di surga mah panyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus ninah baik guys dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas tu luhur urang dihandap atawa urang di luhur batur yana teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengki teh aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tah beueuna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusipan kunyana nararangleg dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak tiga intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal trek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung
jeung capek-capek sedangkan mantas dipakai jadi parawan deui berubah banget ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu henteu angger banget urang pa ieu kos ge isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang bari mah larangan-laranganna titah ngredit titah diulah ngredit eta kudu dipiceunna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kuna dikreditan ieu ka suku-suku. Ih, aku mah gitu ya Allah ya Rabbi. Sehingga hade nyokot duit bank, sehingga hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka. Tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun, ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae. Nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu. Nu penting alladzina amanu wa amilus naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganna urang kabehan asup ka surga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siur wabeh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben nu nyelap aya si Edi ka mana orang di surga cak mana heuh nya ka mana eta budak emang keur di dituna ge teu daek nurut budak coba teangan coba kan sungai aya di pagar surga wah tuh mana eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak kana neraka ka jeung kumaha ge bukan di pasantrenkeun ban keur ieu balik mah luluh banyak sakola pan bebejana maka guru horengan teu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teangan coba berangkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi orang mana ieu Cikupa coba iya tah wah bener anak abdi ya malaikat ya anak teh pokoknya mah naraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napa di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae aduh agak satu dia mah bukan mah sia dibersihan bae ulana di dieu henteu bisa bah minta dicepetkeun gitu oke jawaban mana pananya di itu aya sia di aya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gajeulak geus dibersihan heula lah jake ge moal ka mana ge ka surga kene cak adina tuh heuh mah ahli-ahli neraka aing wau ka sia aing nyaho ka sia sanajan beungeut sia geus robah tapi aing nyaho ka sia wau ku tanda-tandana bisimahum ya'rifunahum
ku tanda-tanda nu nyana wauheun waktu keur di dunya nyana ngomong mana dunia nu kumaneh dikukumpul baheula teh geuning teu ngamangpaatkeun ka sia mana tahta jabatan nu kumaneh baheula jadi kasombongan jadi kabanggaan kenong nu kumaneh ditempel-tempel balok nu kusia disandang-sandang dibawa bintang anu sia kusia dijadikeun kebanggaan jeung kasombongan mana kuari ayo ma abnakum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun haha geningan dunia teh teu ngamangpaatkeun ka sia baheula mah dipake kaseran sia keur di dunia teh beuh mun nanyakeun itu nu siapa nu sia itu pabrik siapa nu sia itu kendaraan siapa nu sia hari itu kebonan siapa nu sia baheula mah itu nu sia jadi kebanggaan kek ai jelemana jadi naon pannyana mah di kabupaten jadi inohong pannyana mah di ditu di DPR jadi inohong depak pannyana mah di MPR pannyana mah jadi menteri pannyana mah di ditu ring 1 ditanyakeun teh orenganan jelemana di tahta jeung kerajaan teh mana coba kuari geuning sia teh ngagulimpang ka jahanam harta jeung tahta ternyata ma'agna ankum teu nyukupan ngajungkel ka sia laloba omong jagana aing mah engkeu mah di neraka geus jadi omong-omong geus kitu aing kagagas sedih aing cicing atuh sia cicing loba omong hehehe moal aing moal cicing tuh bela tuh naon tuh Bilal nu ku sia baheula dihina diseret-seret usaha musib tuh nu ku sia ku baheula teh dihina-hina Umar nu ku sia dihina-hina deuleuh ku sia tuh nu ku sia baheula disiksa ternyata nya mawa rombongan di kamarana ceknya atuh dah aing teh nyaho aja bawa ka sorga tah sia ngehina kain deuleuh ku sia kadeuleuh mana tuh jaheuh itu bener itu nu ku aing baheula disiksa itu Bilal tuh ki Bilal nu maneh baheula nyiksa diseret-seret teh aing geus teu hayang neulingana lah kok kana izin kanyana ulah dibejaan aing di dia tuh tuh Suhaib tuh Musib tuh Ki Umar tuh dulu nu ku sia baheula disiksa eta zaman kanggit kebelah dieuna sarua ai jawar kotok cimplung naon sia ngagoro-goro deuleuh tuh ustad nu ku sia dihalang-halang teh anu deuk muludan hah anu ku sia acak jalan teh kudu muludan di negara urang mah di musala urang mah gandeng garieung aing mah ngadenge kiai ngocoprak bae tuh nya nama bendera tuh bendera ISIS bangona itu kiai nu ku sia dihina baheula balakan aing nyaopan ku sia diteluh heula kiai eta nya heeh telunan di mana sia campur-campur Sukabumi aya Ciamis aya di Pangandaran aya tuh deuleuh nya nama bendera tuh mana tuh dijaheuh nu ku aing baheula dicarekan teh tadi hina teh nah makana nya nama itu bangunan deuk ka salalorga nah ieu ayatna aha ulail ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah dalaku siatu hei jahal ulah jahal dong atuh make abu hei Abu Jahal deuleuh tuh ku sia tuh hei deuleuh tuh rombongan nu ku sia dihina aha ulaya apakah itu alladzina aqsamtum anu sia ngahina mencaci memaki nyiduhan nyiksa nyeret jeung sajabana alladzina aqsamtum nu maneh kungsi jatuh sumpah cak sia teh pan baheula la yanaluhumullahu birahmah moal
moal menang rahmat jeung kahadean ti Gusti Allah bohong tama itu kan jelemana nya namanya ka sorga itu geus atuh sieun loba omong aing nyeri nya panas bisa dihina bae nggak santapkeun nya kanyana tuh ka sorga aing mah di diri kulupan ge aha ulail ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah hei jawara kotok sia nu sok kahina ka ustad jeung kiai ka santri teh kan tuh anu santri endek nyalateun ku sia di embe-embe teh kan anu santri nyalateun ku sia di gorok-gorok teh tuh kiaina ustadna santrina tuh nyala boga bandera di ka sorga itu kan deuleuh lah ku sia deuleuh aha ulai apakah santri ustad kiai tokoh-tokoh masyarakat tuh ku sia di harina anu sia jatuh sumpah cak sia teh kapan jawara la yanalumullahu birahmah santri kos kitu ieu kiai kos kitu ieu moal meunang rahmat mah buktina aja pamarentah ge kanyana henteu hormat di akhirat ge moal itu kan jelema ulah loba omong aing nyeri dibukti-buktikeun tuh nyana mah nu baheula dihina ku sia teh ada ka sorga aja buktina nyana mah ayo anu cak sia keur di dunia teh la yanaluhumullah teh turut ka pamarentahnya nama ku pamarentah ge dikucilkeun tuh nyana mah boga yayasan tuh nu itu hebatna tah santri kuno tah kos kitu mah burut tah mah make samping doang tong make calana dah cak sia teh pangkos kitu tah buktina mah ka sorga da itu mah kiai-kiai anu dokter rendu sagala nu kos karar itu da buktina mah tah jeung sia ulah loba ngomong atuh henteu aing mah loba bae sakieu wai goblok sia sabul haram loba ngomong jasa sia mun kitu bae sia geus ka sorga sia ge can ka sorga ngomongkeun aing ngahina sia ka aing lamun sia ka sorga onaman aing nurut da deui ka sia sia lagi di kubur yo ka sorga yo ka neraka deh silihina deh atuh aing geus ada teu ka sorga ge weh teu panas teu panas ge mun ka sorga tuh kajeun kukuh ge ka neraka sakajeun kukuh ge eta mah kos di dunia teh mah di polsek heula diteralis heula kage ka dieu sia lamun sia ka dieu ditinjuan sia ku aing moal sakira ayo diamankeun di dieu ge diamankeun tapi nyana tetep ceri ya aing kemana bakal nanya aing geus kahina wae aduh aing rempan bae diijikeun jeung nyana aing sakira teh Gusti ya abdi aduh ieu bener ge encan ka sorga tapi ulahlah di ka nerakakeun mah dah sia hayo sakira teh sia geus kahina sakurang Arab sia ngahina ka aing sia Bilal ka sorga Musib ka sorga Umar ka sorga sia ngahina ka aing sia ge can ka sorga dah aju cak nu di dieu ya cak bangsa Jawara koprok ya sia ngomong-ngomong aing santri itu ka sorga ge ustad nu keur baheula ku aing dihina teh nya mah kasalor atuh meujeun nya nama jaa bener-bener make Al-Qur'an make ulama henteu sombong ai sia di dinya naon teh sia ngahina ka aing kumaha teh jalan lantaran silihina tah silihina tidinya Gusti Allah nyarita udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun kila diucapkeun qad kila lahum ka du'afa kadarujuna du'afa ka muslimin atawa ashabul arab anu tadina silihina manehanana dihina jasi amun kitu maka sorga kakarak sia meunang ngahina ka aing sia ge teu ka sorga ulah loba omong sia disoekeun sumut sia ku aing ge atuh aing mah sanajan teu ka sorga ge kapan teu neraka aing mah teu panas ai teh sia beungeut sia hideung kaheam ku sia mantap ge sia ulah loba omong ge moal henteu sia ge bakal ka neraka sedihnya na
Aijol teh geus 10 tahun teh aya ti Gusti Allah. Wahai ashabul araf, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Geus ulah silih tembal, geus ulah silih hina, maneh mah kuari diamankeun gareura asup ka sorga kuari mah maneh. Heuh ashabul araf, geura asup ka sorga la khaufun 'alaikum, ulah kakhawatiran jeung ulah sieun ulah rempang, wala antum tahzanun ulah serdeh. Wah, gala luncat. Hei, dadah. Eta sempet dadah heula deui. Aduh. Nyeri jasa panu di daraka sial teh budak ngadaradahan aing. Aduh, aya nu ngaluncat, aya nu dadah heula, hadena teu salah ngaluncatnya. Wah, mun salah ngaluncat geus acak-acakan teh urusan. Wah, berangkat. Barang aya bahasa dukhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kakak cakali naraka ari nu dilaluhur ka marananya sia-si loba omong gara-gara nama sia tungtung namanya nama kadari itu bae ka surga berat wah katengepan ku urang kudu jannah aya teh ngadadahan sagala orang cerita teh jawara di dada jawara koprok dada aduh sia teh budak awas ya udah pagi ku aing dadah heula aduh beuki nyeri bae geus mah dibelem dikulup disate diseret disiksa ku berbagai penyiksaan dihina deui masya Allah singgolotrok di neraka manehanana nu dipanggang nu disate nu diseret nu dipalu-palu nu dibodem dan lain sebagainya anu didahar ku hewan-hewan neraka kalajengking kalabang orai jeung sajabana aloh geus teu kacaritakeun tungtung namaya pamen tati ahli neraka wanada ashabun nari ashabal jannah ahli-ahli neraka teh ngagero ka malaikat bejakeun ka Gusti Allah kami hayang komunikasi jeung ahli sorga hayang neuleuh kami ka ahli sorga ai kitu deuk naon maneh hayang neuleuh ka ahli sorga kieu cek ahli neraka teh nu manta kami hayang neuleuh ahli sorga ya rabbi innalana qarabatin min ahlil jannah pan kami ge boga dulur di sorga teh kami teh boga bapa di sorga boga bapa kolot di sorga aya mamang aya uwa aya encang aya encing encong di salalorganya nama kami pan boga dulur nu kabeneran kos kitu mah anu kabeneran anak bapa meureun ngomong Gusti pan kami teh boga anak jeung pamajikan di sorga boga incu ka sorga ari anak mah jeung incu jeung pamajikan ka sorga ngan kaula doang nu ka neraka ku ayeuna sakitu kami hayang berhadapan heula jeung ahli-ahli sorga coba Gusti kami teh hayang neuleuh dulur-dulur kami nu di sorga atuh fa'adzin lana hatta narahum wa nukallimahum izinan Gusti abdi coba bukakeun ieu a'rab saeutik beja Gusti mah maha kawasa hingga kami neuleuh ka ahli-ahli sorga kami teh hayang obrol-obrol sakedeung bae jeung ahli sorga teh masya Allah ngalangsa datang ka dinya kumaha ta Gusti Allah Gusti Allah mah pangeran kahayang sakadar neuleuh mah ku Gusti Allah diizinan masyaallah karim fayazinu lahum diizinan dibuka arotebra katul masyaallah atawa sorga ke kapan dikaluhurkeun ku Gusti Allah diangkatkeun disejajarkeun jeung arab atau memang surga mah geus diciptakeun ku Gusti Allah emang di luhur ayana sehingga bisa deuleuh ahli sorga ka ahli neraka ka ahli sorga masya Allah kan geus payanzuruna ila qarabatihim fil jannah wa ma hum fihi minan naim atuh bakal makan nareuleuh ahli neraka ka dulur-dulurnya nu aya di sorga berikut jeung kasenangan-kasenangan nu aya di sorga neuleuh nya beuh
istana nuker dicicingan kunyana korsina jeung sajabana pakaianana jeung berbagai hiasan-hiasanana kendaraan anu luar biasa ditambahan ku dayang-dayangna anu ngaladenan manehanana khadam-khadamna ponggawa-ponggawana ditambah deui jeung bidadari anu sing lalehe ka manehanana marake kutang doang susuna geledeg Raja samangkaning laleh sang jasa nu aya nu kutilan di sorga mah moal aya ceda moal aya kutil moal aya doton kobel lalu jeung laleh sang jasa bari parawan deui sing galehe ngagalendotan poha raja masyaallah nu mantak di dieu na wanieun tapa ge lah kajen kesenangan dunia ieu ke bae di akhirat jeung teuing ku ari mah di dunia ieu ke bae di akhirat dilarang kredit nyana nahan dilarang bunga bank henteu nyana mah dilarang muamalah anu kaluar tina aturan syara nyana mah bisa nahan biagan rekreasi ka mamana nyana mah henteu jeung teuing aing mah tinggal di dunia ge di dunia ieu engke aing mah di akhirat batur makarari urang mah pan kuari tahun baru ngilu aki-aki tahun baruan cing bating Masya Allah geus teu garagap hulu huis lain di hulu doang dikelek dijembut geus paruti masih tahun baruan gane tamang geus dipanggang sama kos itu Masya Allah ieu nareuleuh ya ahli neraka ka ahli surga fayanzuruna ila qarabatihim fil jannah wa ma hum fihi minan na'im atuh payaripuna wau ahli neraka teh itu abah urang baheula kacaritakeun abah urang mah bener ge pengusaha tapi jujur jeung adil horeng abah urang mah tuh di sorga janyana mah nyaho urang ge masjid nang nyana majlis nang nyana pondok pasantren nang nyana yatim piatu nang nyana tuh malah aya yatim dikarunyaan indungna dikawin pan kunyana ku karunya-karunyana ka yatim itu abah urang sia mah seserian heran kos diulah teh heran itu abah urang itu mah patuh cak nu saurang abah aing tuh mah tuh nyana mah pan keur di duniana teh jadi kiai sia kan teu jadi kiai pan aing mah tuh ngakal ka nyana titah ngaji aing mah henteu titah salat aing mah henteu sakalina salat diseret mah kunyana lah isuk nang ancam awas ya ku aing abah mun aing diseret deui ditalus ya ku aing tungtung aing ka neraka bae geus sia teh kudu teu ka sia loba ngomong emang baheula kumaha abah atuh nganasehatan geus aya abah mah nganasehatan baheula tuh tita salat tita puasa tita zakat tita haji kita bageur loba sedekah dan aja sia kumaha lah aing harita babaturan aing mah pan geng malulu jangan nanti aing mah salat tilok mabok pernah tuh lain pernah deui mah jualan aing segala macam-macam tah balukanna sia kos ge heuh itu abah tuh waueun nyana itu guru urang kabeh ngararomong ahli neraka atuh ribuan jutaan neuleuh di berbagai negara ulu itu guru urang ulu itu tetangga urang ulu itu babaturan urang itu uwa urang itu mamang urang nu aya di sorga nyana warawun kabeh ya Allah kumaha ta ahli sorga neuleuh ka ahli neraka wa yanzuru ahlul jannati ila qarabatihim min ahli nar nyana gedeuleuh ahli sorga ka ahli neraka jadi bukakeun kapan hijab arabna kadeuleuh ku nyana ahli neraka ku ahli sorga tapi panami aripum sakitu gegeroan ge abah sakitu gegeroan ge neng ka pamajikanna nu pamajikanna di sorga atawa nu pamajikanna di neraka salakina di sorga anu kahajiannya halo anu baheula pamajikanana menta cerembung di candung teh ya nyana ngojai di neraka iku aya saha teh budak gandeng amat sih halo udah macem-macem aya anu nyebut ngaran kata tangga nu kababaturan luar biasa makmun ya aing ye sia saha aing Edi
di mana halo siap kunaon teu wau ieu gegeruan nu ka makmun nu ka soleh gegeruan nu ka abah nu ka bapak kolot nu ka aki ka uyut jeung sajabana ka babaturan geus bae pokona mah wah suara-suara di neraka ahli-ahli neraka ngegero warau ahli neraka wau ka ahli sorga no ka ahli neraka cuman falam ya'rifu ahli neraka ngan ngadenge sora doang teu wau. Kok bisa teu wau sih? Lisiwa di wujuhihim beungeut geus jadi areng. Geus geseng nu luar biasa teu puguh mata teu puguh irung teu puguh ceuli. Istuning garing teh garing nu luar biasa sakumaha hideungna areng bae. Nyana gegeruan tinggal gegeruan abah bapak kolot aki uyut nini. Nyana gegeruan kehajian nyana gegeruan tetangga dan lain sebagainya ieu pan abdi tetangga baheula pan abdi teh deukeut ka imah kadinya nyana kikiran tetep bae teu wauheun ahli sorga ka ahli neraka sakitu gegeruan ge lantaran lisiwa di wujuhi beungeut pohara jasa jadi arang kabeh Masya Allah tidinya wanada ashabun nari ashabal jannah tetep bae sanggeus tanyana warauh itu teh abah itu teh anak itu teh wa itu teh mamang itu teh babaturan itu teh guru itu teh dan lain sebagainya nyana menta ka ahli sorga an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah coba atuh abah ka dieu minta segelas mah ieu cai mamang coba kucurkeun atuh cai ka dieu wah cobaan afidu minal ma'i kami dahaga anu luar biasa kami hayang nginum coba bere aw mimma razaqakumullah atawa naon kadaharan bubuahan nu geus dibikeun ka abah ka emak geus dibikeun ka ente nu geus dibikeun ka ahli-ahli sorga coba atuh kirimkeun ka dieu nya dirobah beungeut jeung awak jadi hideung suarana lantang antuh jana ngagero ahli sorgana ngadenge dipenta cai dipenta bubuahan dipenta kadaharan mintanya an afidu minal ma'i aw mimma razaqakumullah coba kirim-kirimkeun atuh ka dieu jabal beak ieu kumaha eta ahli sorga eueuh jawaban besi salah teu ngajawab satahun 2 tahun 10 20 tahun teu daek ngajawab mangkaning kadeuleunna sing siripit minum nyana cai moal ini lantaran tama cai teu panas di sorga mah hayang nu tiis jasa yang nu sedeng hayang nu haneut berbagai cai putih cai teh cai kopi cai susu geus puguh susuna segala rupa ambalayah cai teh tidak mimiti arak na maduna jeung sajabana geus lain lalagaan eta mah kanikmatan anu hakiki bubuahanna ge geus lain cara bubuahan di urang malah maraka cincin nya di ditu cak ahli sorga cincin kadiekeun cak ahli neraka eta bagus amat cincin lainang meuli di mingguan mah cincin ge leh tah mah kos kaitun namang buatan orang lembur tah mah digosokan kieu tah dijual mah teu laku harga aduh jadi geus kararieu bae nya kararasep tiap hari beda sapoe-sapoena tambah gelis tambah kasep tambah gagah kadaharan inuman curcor ti mana-mana kendaraan sakahayangna kursi bisa hibar sorangan imah bisa muka sorangan dan lain sebagainya lampu listrik tapi cahaya hayang kumaha cahaya nu dimaksud ku urang hayang cahaya semu berem hayang semu biru semu hejo hayang rada redup hayang nu caang jasa kumaha hayang bae di sorga parem PLN
urang mah keur ngeunah-ngeunah kieu tenang wae jeung pamajikan pas pareum sia dasa disumpahan teh PLN teh ku bualedeng aing mah mayar PLN ngateknya nama Tilok Sugi sebab disumpahan bae kos polisi. Ya Allah ya Rabbi neuli ahli surga an afidu minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Coba tuh kocorkeun ka dieu sagelas be sagelas henteu kudu aya susuan aya kopian eta mah cai herang geus aya geus daek bae kami mah kitu kene jeruk teu kudu nu bagus-bagus apel anggur dan lain sebagainya atawa daharen-daharen anu lain aw mimma razaqakumullah. Tapi tetep bacan ngajawab ahli surga ketika geus lila dimeunangkeun ngajawab. Cak Gusti Allah jawab wahai ahli surga. Tuh geura jawab pamenta-mementa geus 10 tahun 100 tahun kakarak ngajawab. Nyana roronjangan ku dahaga-dahagana jeung ku lapar-lapar. Berarti manusia mah kajenting di mamana ge tetep bae kasipatan ku dahaga jeung kasipatan ku lapar. Lumantak wajar lamun ngaji hajun neulekeun deui ka tukang kopi. Emang meureun kos kitu watak nanya mah. Jadi lapar jeung dahaga teh di surga di neraka aya bae. Terus ieu nu mantak menta cai ge ku dahaga-dahagana nu mantak menta kadaharan ge ku lapar-laparna. Jawab. Kumaha abdi ngajawabna cek ahli surga Gusti besi salah abdi ngajawab. Jawab. Jawabna kieu ya. Dijawab qalu innallaha haramahuma 'alal kafirin. Cik ahli surga lain teh yang mere kami ka aranjeun cuman sanyana Gusti Allah teh ngaharamkeun kana cai jeung kanikmatan-kanikmatan bubuhan kadaharan wae di surga teh teu meunang dibikeun ka para kafirin-kafirin. Masyaallah. Mun kitu mah sapoe dua poe minta kami hajut teu meunang teu pati nyeri teuing. Ieu bapak sabulan, satahun, 10 tahun. Encan kene aya jawaban pan boga perasaan bakal dibere-dibere wae pan. Pokos lalaki nyuratan ka awewe teh can aya jawaban ini cinta gimana? Ayeuna dijawab atuh ieu aku cinta padamu keur henteu. Ieu mah kan engke bae nanti sajalah pokoknya di SMS deh bagaimana sih jawabannya coba isi hatimu. Segera aku ingin mendengarkan. Waduh, tapi tetep bae teu aya duit nah kunyana ditambayan dicokotan aya cinta can dijawaban oplo eta. Nggak apa-apa cek mana coba sekarang makan mau lebaran coba kirim dulu 10 juta nih dikirim deh. Engke geus lebaran Bang Samil kan saya mau silaturahmi coba kirim deh. Bahkan coba tuh sobat bikinin dulu rumah tuh sekarang dijieunkeun jamang sugieun penting mah aya cintaan. Atuh geus kadaharan dikirim, pakaian dikirim, kendaraan dikirim, dipangieunkeun imah segala rupa begitu dek dikawin. Coba dong mau apa lagi? Ditolak. Tidak ada cinta di hatiku untukmu. Bo. Eta mah galedeg sinjeleger mah mah. Dadiru bunuhlah aku. Bo. Oh harapan Hani mana baygon. Satarana baygon. Atau coba tambang mana dek naon aing bunuh di ulas ya ibu tambang nu leutik bae nu gede-gede emang udah dipae aing sia dek di mana bunuh dirina ye di dia di hanapeun tapang wal pae sia aing di mana bae ku nyeri-nyerina ye ya Allah ya Rabb sapoe dua poe taruhlah sabulan can aya jawaban encan nyeri ieu baru 10 tahun 20 30 50 tahun geus roronjangan kieu nyana hayang-hayang aya jawabanana innallaha harramahuma 'alal kafirin sanyana Gusti Allah ngaharamkeun mere cai mere kadaharan bubuhan berbagai kenikmatan surga ka jelema-jelema kafir tak ada ya anak tinggal anak bapak tinggal bapak incu tinggal incu anu tadi teh kahaji iya neng deh neng haram neng Masya Allah nukas kumaha eta kafir teh
dijelaskan di dia alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya. Jelema kafir tehnya eta jelema-jelema nu ngajadikeun agamana teh lahwan sebagai memengan, hanya main-mainan, walaiban jeung hanya sendau gurau lalagaan. Agama teh dijadikeun mainan, dijadikeun lalagaan untuk menempuh kesenangan dunia. Agama dijadikeun jembatan percis kos kuari bae. Pokona mah geus teu ngalingseuh ieu teh haram, ieu teh teu meunang nu penting mah aing mah hasil maksud. Demi jabatan jeung teuing aing mah korupsi ge, demi jabatan jeung teuing aing mah nyogok ge, demi kedudukan jeung teuing aing mah nyogok ge. Lahwa wa la'iba. Ieu agama dijadikeun lahwa wa la'iba. Merehan duit ka rakyat di partai ke demi untuk naikkeun dirina di satu kursi. Make agama, oh luar biasa nu tilok make kopeah-kopeahna jadi mancrit. Tadi nama make kaos bae deuk silaturahmi ka masyarakat beuh, make pakaianna ge nu bagus abai dipajar takok wa kof kola kutub jadun kof takok wa masya. Samping nage geus embung make gajah depak, makanya mah Al-Jupri make PHS make kitu tamer. Geus pokona mah make samping-samping nu garoe abeh kadeulenan necis. Kitulah tokoh-tokoh partai, kitulah tokoh-tokoh kejahatan di urang teh. Anu semata-mata lain hayang kalem ku Gusti Allah nu nyiptakeun nyana, hayang kalem teh ku masyarakat abeh dipilih lahwa walaiba jahanam. Ulah lalagan ye, ulah pake lahwa walaiba, ngomong make dalil dan lain sebagainya. Beuh dulur baheula kiai tolol jasa. Masya Allah, khairul umur awsatuha, pang bagusna perkara mah nu tengah sebeneran Golkar nomor 2. Eta kiai pang bego-begona tah lahwa walaiba teu karasa ku nya dicabut ku Gusti Allah, santrina balik mingguanana eueuh, ilmu tinggal ilmu. Lantaran alladzina takhadzu dinahum lahwa walaiba. Dipake jang kedudukan jeung kemuliaan dunia. Hayang boga motor, hayang boga mobil, dipakelah dalil Al-Quran merebet bae lahwa walaiba. Lain hayang kalem ku Allah, hayang kalem ku masyarakat, rasakeun ku sia bego sia. Begona mati aing teman. Heuh, cek Golkar geus atuh kiai geus karasa. Leuwih karasa. Geus atuh kiai ke minggu hareup bae, minggu hareup. Moal kredit aing mah sekaligus mah.